ngorek we nu kitu mata belak kehet. Kelapa kagok ya setik deui. Yo, mata belak. Nam. Ini parah nih. Pasti mana, Wan? Mang Doyok, kebenaran orang teh butuh bibit jambu. Aya, bibitna. Aya Wan, loba dipipir. Jika ada dipipir dah aya budak iya ya si Faisal. Sabarahan wa Doyok bibitna? 50 ribuan, Wan, 50 ribuan. Oh, nyaho katuh. Atuh urang ka tukangnya. Jik, si Faisal iya. Sah, mana bibit jambu? Urang butuh bibit jambu. Aya Mang. Tuh Mang tuh. Aralus. Jeung geus baruahan di. Oh, heuh sah. Duh, Cuk. Aya nu ek meuli bibit jambu. Yo, Sal, mending kene batikeun. Mayan jeung ulin ke. Heuh kitu. Heeh, batikeun. Jual sabaranya. Las kumaha we atuh. Heh. Kita teh bibit teh gocap lit. Heeh, mahakeun atuh sabaraha we, asal batian. Sabarahan sah ieu teh? Tuh eta mah 100-an Mang. 100. Pan cenah cek Bapak mane 50. Da geus nyahoan 50 cek Bapak aing. Bebejal itu geus payu. Anu 50-an mah ieu mah geus aya buahan kitu 100 mah. Tuh 50-an mah geus payu mah. Jaban nu 50-an mah buahan. Tuh. Ieu mah buahna ge gerde. Ai 100-an mah aek meuli 2 tuh lah bae. Tadi nama mun 50-an mah aek meuli 10. Heeh sok atuh Mang tah. Aya 2 deui. Yo atuh geus di duitan ayeuna ieu. Ai kudu we 200 mah. Yeuna di bawahnya jambuna nya. Nya sok. Ya atuh nuhunnya salnya. Ieu di Siap, bawah. siap, Mang. Duh, Cuk. Lajeng malam mingguan dia. Mayan deui, Sal. Heeh, Sal lumayan. Di malam mingguannya. Kalanya aing geus sapaha apa aing. Sumput ke tanah. Pak, yo. Jambu payu 2. Oh meuli nangan 2. Heeh, ngan meuli 2. Meuli 2 sugan teh meuli loba ieu atuh 50 hewang jeung Bapak. Mana bisi jeung jajan. Kurangan 50 ka Bapak. Yo. Ngecek awangnya. Heeh, Jik. Cuk, yo. Aing usaha kieu, Cuk. Ji, heuy alus. Malam mingguan nur. Sal, cokot bibit jambu di dia anu geus buahan ya. Uang pelakeun di dia ya, ame yang kisukan di ala, tah ieu cengek ya boy ya. Bibit jambu. Oh, bibit jambu nu buahan. Ieu kitu jambu teh we. Jeung ieu mah asak deh. Asak ieu mah. Naon? Cek Bapak urang. Anteurkeun jambu. Nah, maneh ka mana? Ngompol heula. Ka mana ieu teh kalebak? Kelebak. Ya Bang ya. Masih sama buahna di ala ken. Netenya ada urang mah di kita ku si Isal. Ah, ai siapa nih teh buahan aing ngahaja. Nah, urang mah teh di ala, Bang. Lah sia masuk ngebohong kayak dari si sana ka mana? Ka ditu cenah ka cai heula. Hah, sia ieu teh menang pikayang aing 200.000 ieu teh. Teu apal urang mah, Bang. Lah, sia ngebohongnya. Bener, Bang, teu apal. Sia ngebohong ken. Bener, neng. Bener sia. Bener. Teu nyolong urang mah. Sia karuh jambu teh ku aing teh diingkeun-ingkeun. Pak urang teu apa, Bang, da tadi urang di kita ku si Isal di ditu. Anteurkeun cenah. Oh, sianya lah, sia mah ala. Henteu. Si goblok nu dirasa ieu bibit jambu ku aing. Isal naon dirasa. Aing itu kan ngan kudu dicerekan ku bapana. Lah. Aing soak. Nitah ngored hara resep pisan boga anak. Wah, kenaon? Keur ngored kehet. Si Faisal ka mana? Tadi Kehet mah di kita ditu. ngored bantuan cek aing teh. Keur main ML di ditu tuh tadi mah. Pangneangkeun. Montong ngorek teuing HP gitu main ML jeung ML guat. Cik bantuan gitu beres. Sal, maneh kenaon? Tuh bapak maneh tuh ngamuk. Hah? Bapak maneh ngamuk tuh. Ngamuk kunaon atuh? Anu ML cenah.
Bantuan tuh. Kagok ya lah ya kagok. Kan ngepush. Sal, gua atau mama nasi ngamuk tuh. Nah ngamuk-ngamuk kunaon tuh. Panjigi Sarawai ya karena sebudak ngora ya. Kagok ya kakak main. Wah, bungun spesial lagi. Nak embungkeun kumaha cenah si Kehena keur naon si Kehena? Keur main ML kalau lagi ngamuk geura ka urang. Ah, si Kehet ku aing disintrek geura. Bakal teh ngomong Ekman tuan ngoret Kehet geura main ML wae. Nya duh. Faisal. Siapa yang ngomong Ekman tuan ngoret geura ka ngorek wae nu kitu matak belet Kehet. Kela Pak kagok ya setik deui. Yo, matak belet. Nam.